bulan naon ieu lahirna ternyata bulan Agustus kamari atuh Muhammad Agus. Cenah boga awewe atuh Agustina babari bae. Ternyata ieu mah lahirna bulan Desember Desi. Boga Oktober Octavia babari. Ulah nu kos karar itu atuh tah mah urusan tah mah sarua jeung naga sarua jeung kaum Kristen urang mah ulah lamun awewe Siti Fatimah masyaallah Siti Zainab kan bagus Siti Sayyidah teh Siti teh namun di Arab mah Sayyidah di Indonesia mah jadi Siti Sayyidah Nafisah masyaallah Siti Nafisah Sayyidah Ummu Kulsum masyaallah urang apal-apal ka putri-putri Kangjeng Nabi hiji Zainab dua Ruqayyah tilu Ummu Kulsum opat Fatimah tuh apalkeun ai ka anak Oma Irama nyaho anak Kangjeng Nabi teh nyaho bon sia mah masyaallah ieu tereh pae teh nyaho ka anak Kangjeng Nabi acan parah tahnya udah kan gini dongeng-dongengna jelas Ruqayyah kumaha dongengna Ummu Kulsum kumaha dongengna Zainab kumaha dongengna Fatimah kumaha dongengna ya Allah ya Rabb anu paling mirip ka Kangjeng Siti Fatimah Zahra lamun Siti Fatimah lewat geus kliwat kira-kira bangsa 100 meter seungitna masih aya seungitna aya kan jadi kajawan lamun Siti Fatimah tas liwat ya pasti Fatimah liwat sebab seseungitanana aya pertis kudu di imah urang bae gitu ya Allah ya Rabbi budak masih ka mana ieu seseungitan kelekna jae kene ieu Gusti Allah nomor kedua anu nyarupaan ka Kangjeng Nabi kahiji Siti Fatimah nomor kedua Zainab tingkatan kedua eta teh geus bae lamun aya Siti Zainab liwat masyaallah eueuh nu teu apa pasti Zainab liwat tuh seugit komo Kangjengna putra rabae kos kitu ya Allah ya Rabbi atuh pan Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ieu tah kulem sanggeus kulem tuluy kesangan kesangna kan dicokotan make kapas kita tal sanggeus gugah teh seuri Kangjeng enak ieu kesang cenah tah tuh eta kesangna dina kapas teh tah kapas diambean jeung ngisik masih kana sungitan eta ya Allah eta Ummu Habibah pan kos kitu tah haja we Kangjeng Nabi teh pan ku katinggalina nikmateun kulum teh kesangan tak kesangna teh dikakapaskeun sing coba-coba ente bebeja ke pemajikan guys kieu lah neng beusi kakak ke saredunaheun kadeuluna kesangan totolan cara Kangjeng Nabi naon ieu kesang aju ambean dah sayang cek nya cak pamajikan nu geus hampir utah ya Allah ya Rabb tuluy lo berkatiluna Ummu Kulsum ya Allah encan deh sejarah-sejarah naon perjuangan putri-putri Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pika sedihieun luar biasa indahna nah ieu cerita kitu naon ngaran Eka hiji pasak pasak amis ku naon tulangna ulah dicacat maksudna tapaul pencit dina poean ka-7 mimiti sunah teh di poean ka-7 kaditu terserah nek datang iraha bogana nya ngaranna eta teh tadi lemun lalaki make Muhammad lamun awewe make Sayyidah di urang menjadi Siti Ahmad atau Muhammad pengaruh tetengke di akhiratna lamun ngaran make Muhammad atau make Ahmad nah iya ketika ditimbang teh menghargai ke Ahmad jeung Muhammad
kesalahan sakitu lobana isin ka Muhammad. Mata dia kuari kata dina saya ngarana Agus Muhammadan atau ngarana Jeffrey Freddy nyaho batu sabaraha meureun teh Freddy na teh nyaho batu 3 nyaho batu 5 aku hari teh dengan Muhammad atau Ahmad iji minakil walad halal walidi salah satu asya hak anak nu kudu dilaksanakan kudu jadi bapana tilu perkara nomor kahiji ayu samiau bismin hasanin ngaranan make ngaran nu bagus teh ngaran Allah make Abdullah eta nu pangheulana dipanggil engke di akhirat Abdullah Abdurrahman Abdurrauf ditihla-tihlakeun tanu kos kitu. Aju ka sorga henteu. Ngan diheulakeun doang. Mun ka sorga mun ka neraka diheula ka neraka. Aduh cenah nyida aduh. Daripada nungguan angel. Tah. Nomor kahiji, nomor kadua ngaran-ngaran nabi. Baheula makan lamun aya jelema minta ka kiai. Minta ngaran cenah kiai geus Ayub daek kamu baheula mah saya ngaran Sulaiman daek baheula mah sangar datang ka aya nu ngaran Zulkifli sagala baheula mah kuari mun dibere kiai cenah minta ngaran ieu bae Ayub emang deui sia mah ieu teh Nabi Ayub sabar jasa henteu lah cenah nu sajen bae cenah kiai aya tuh nu sajen mah ieu bae tuh sa Zulkifli serem teuing jeung siapa dibere ieu embung dibere itu embung geus bae atuh nabi ka-7 teh saha ngaranna Adam Idris Nuh nu ka-3 Nuh ulah aja kieu sia yang nu kos kumaha tuh teu daek dibere ngaran-ngaran nabi teh teu daek ya Allah baheula mah ngaran Ayub, ngaran Sulaiman, ngaran Nuh, ngaran Isa, ambalah ya kan di urang. Tah, tahu ngaran sahabat, rawi-rawi hadis, masalah, tafaul ngaranna. Atawa ngaran ulama, di urang aya Nawawi, pakai ngaran aku cinta-cintana ka Syekh Nawawi tanara Muhammad Nawawi. Atawa ya Syekh Asnawi wali Allah Muhammad Asnawi itu kan. Ya Allah, eta bae atau itu cedetuban kusok urang di zarahan Muhammad Hasanuddin ya Allah ngaran mah cenah Kiai Hasanuddin ieu anak siapa sok aju seuri heran ieu mah ngaranna mah Hasanuddin ieu ya Allah ajo lah geus bisa ngomong ku kumaha ajo adina Yusuf deui ajo kumaha geus bisa ngomong ku kumaha motor geus biak sabaraha meureun motor geus kajun ngaran-ngaran atuh Hasanuddin ngaran-ngaran atuh Yusuf engke di akhirat karasa nungguan di akhirat angel ceuk maksudna ieu di ngaranan Yusuf sugan teh perjuanganna cara eta Maulana Yusuf Banten kadana cara Yusuf itu mah mana Yusuf atuh masyaallah kuna mah ge teu kuna naon atuh Yusuf papan kasep eta mantak ge mantak ge ulah ge nu jadi bapa da sok seuri sorangan siapa sok macem-macem ya sama ngaranan wayul kok cukur rambut sirahna sabada dipencet terus sodakohan teh ditimbang heula satimbang rambut zahaban au fiddatan ketika lahir wa yu'adzana fi uzuri hina yuladi ketika orok lahir ke dunia azan mantap kula ka mana bapak kolotna atau bapakna besi pas lahir aya bapakna ngazana aya bapak kolot langsung bersot mana speaker si emang Jumatan
teu kudu dikasapekerkeun Allahu akbar Allahu akbar teu kudu urang we lalaunan nah katuhuna adanan kencana komatan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai kenca Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan hayya 'alas shalah ya Rasulullah Allahu akbar la ilaha illallah kage orang kudang usolli Allah asal lumpatan kami maksudnya supaya nu pertama kadang ikut celi orok teh asma Allah adzan geus kiana kadang adzan di mana bae nya teh aneh oh sebab nu pertama kadang asma Allah ye nu manta kuari jelema teu daek kadang adzan ka masjid eta begitu lahir teu diazanan teu diazanan ye begitu lahir buat begadang jangan atuh teu beres kan itu wah ngaco ya urusan gitu gara-gara oma iraha ya azanan abeh engke kadituna teu hese deui sebab pertama ngadege katuhu azan kenca komat geus kadituna biasa urang sakieu ge ye di azanan di komatan di marhabaan masyaallah ku dedeh-dedehna urang ka anak datang ka urang teh dumadeus ka Kangjeng Nabi demi anak supaya soleh ya anak diider-ider di nu soleh mentek sing ade ulah sudah dicekel kuno main gapleh diiderkeun jelema tukang main gapleh cekel tarang atuh nempel ka di balak genep ulah sia ngabejaan bae ka sia saider-iderna bae di dieuna ge wa yuhannaka ditamrin eta teh tahnik sunnah ditahnik make korma maksudna ieu teh supaya nurut buat geus kiai teh korma atau madu korma nah kadekeun terus kana sungutnakeun telu kali aya doa khusus paranti supaya anak coba kan untuk main gapleh sia supaya kos aingnya orang ke geus kikieuan we orang ulah geus lamun aya tukang main gapleh nek nyekel jangan tah jadi deuleuan heula kurang nya deh tahnik ge sarua lamun aya awewe lamun aya lalaki-lalaki lamun eueuh lalaki ahli ibadah nunah nik teh kudu ahli ibadah ahli zikir ahli Quran lamun eueuh lalaki awewe ge masalah nah nik ieu ge aya ge awewe ieu mah ada ahli ibadah mun lalaki tukang main bola melulu ieu mah aya ge awewe masalah tah awewe tahnik mah yuhannaka bitamrin kitabul atimah wallahu